Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Bundarun akhbarona Muammalun akhbarona Sufyanu an Abi Ishaq an Abi Matarib bin Akamis qala parantos ngadauh ye Matarib bin Ukamis qala parantos ngadauh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida qada di mana-mana parantos masti saha Allahu Gusti Allah li abdin kahambana ayyamuta kana yen kudu maot ieu si abdin bi ardin kalawan hiji tempat ja'ala mangka ngajadikeun ya Gusti Allah lahu ka itu abdin ilaiha kana eta tempat hajatan kana pangabutuh. Intaha Sunan At-Tirmidzi wa huwa al-jami'u sahih juz salis sohipah 307. Artosna ya di mana-mana Gusti Allah parantos mastikeun ka hiji jalmi bakal maot di hiji tempat, mangka Allah bakal ngajadikeun pangabutuh ka eta jalmi supaya berangkat bae ka eta tempat. Ieu urang kan kedah apal bahwa dina masalah urusan kematian tilu perkara nu ku Gusti Allah dirahasiakeun. Nu kahiji waktu kematian, anu kadua cara kematian, anu katilu tempatna urang mati. Nah ieu kan nu tilu ieu ku Gusti Allah dirahasiakeun. Hiji waktuna urang maot, urang kan teu apal iraha urang bakal maot. Nu kadua tempatna urang maot, urang ge teu apal di mana urang bakal dimaotkeun ku Gusti Allah. Sedengkeun ieu tempat maot, waktu maot jeung ayeuna sababna urang maot ku Gusti Allah kan tos ditangtukeun, tos dipastikeun. Makana di dieu pidauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bae ayeuna urang ku Allah geus dipastikeun bakal maot di hiji tempat. Contoh bae urang kepastian ti Gusti Allah maot teh bakal di Jakarta. Sok sanajan bae urang-urang dieu urang kampung, tapi ketika geus bakal datang kana waktu maot mangka urang bakal dijadikeun pangabutuh supaya init ka Jakarta. Itu geus tepi ka Jakarta di ditu urang maot. Jadi memang tempat maot itu tos dipasti ku Gusti Allah. Ieu kan dirahasiakeun. Hiji waktuna urang maot, nu kadua tempatna urang maot, nu katilu carana urang maot. Nah makana urang kedah terang ieu sararea ge kan urang calon pocong, ieu urang kan sararea ge bakal maot. Kadang-kadang kan nu maot teh aya bae ketika ayeuna jalmi maot mangka maotna innalillah, tapi aya bae jalmi anu ayeuna maot maotna alhamdulillah. Itu kan tergantung kana maotna saheula. Jadi lamun nu maotna adalah maot jalmi anu soleh mangka ucapanana innalillah. Naon sababna nu maotna soleh? Kadenge sape keur disada ngumumkeun aya nu maot mang anu nu maotna ku sabab jalmina soleh cek urang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mang anu teh geuninganan maot meureun ayeuna mah moal aya nu ngabaturan deui berjamaah, moal aya deui nu panggedena wudunan muludan, moal aya nu panggedena wudunan rajaban, moal aya deui kitu anu ayeuna bageur jeung tatangga. Naon sababna? Sabab eta jelemana ayeuna maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkadang urang ge pan sok ngarasa sedih dengan kematian jalmi soleh itu kadang-kadang orang kos ngerasa sedih.
Beda ketika nu maotna ye nu maot jalmi sarakah. Nu maot jalmi sarakah pan lain innalillah, ngadenge sapeker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun mang anu maot. Kusabab jalma sarakah cek urang alhamdulillahirabbil alamin. Ieu kan lain innalillah ieu mah alhamdulillah. Kunaon alhamdulillah? Atunya be alhamdulillah nya syukur be maot. Atunya di dunya ge ngadon ngariweuhkeun wae sia eta mah. Ngadon ngacaukeun wae, ngadon ngagosipkeun bae. Itu matakan ketika maut lain innalillah tapi alhamdulillah. Nah, ieu urang kan ketika maut urang ulah sampai ka di alhamdulillahkeun ieu ku tatangga. Itu. Hiji eta nu kadua ketika ayeuna urang maut kade teu meunang eleh ku sato. Sabab aya katah pribahasa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nya harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Urang be urang sebagai manusia ieu maot teu meunang eleh ku sato. Menya ari gajah mati meninggalkan gading, ari harimau mati meninggalkan belang, ari urang anu maot cuman ukur ninggalkeun hutang. Kan riweuh. Eleh kumeong berarti eta lamun kitu carana. Cacak-cacak gajah mati meninggalkan gading eta gading gajah kusabab gajahna paeh ninggalkeun gading eta gadingna bisa laku dijual, bisa jadi ngahasilkeun duit. Laju ayeuna ge meong oge sami kitu ketika harimau mati meninggalkan belang ya nih kulitna, kulit meong kusabab paeh ninggalkeun kulitna tah dijual jadi duit. Tapi lamun urang mau teu ninggalkeun amal kebaikan di sekeliling urang, kari-kari urang mau teh karah cuma ukur ninggalkeun hutang. Nah, berarti eleh kumeong tah. Eleh kumeong. Hirup we ketempuhan. Awas. Nah, ieu gambaran-gambaran anak urang asal ti Allah bakal balik ke Gusti Allah. Mangka hiji upayakeun supaya urang ketika kembali ke Gusti Allah seueur nu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seueur jalmi-jalmi nu merasa kehilangan atas mautna urang, seueur jalmi anu merasa ayeuna rindu atas kematian urang. Laju ketika ayeuna urang maut upayakeun urang kudu bisa ninggalkeun amal kebaikan. Nu bisa dikenang ku ayeuna keluarga-keluarga urang, ku tetangga-tetangga urang. Nu tadi teh sugan ayeuna ketika gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, atuh urang mah mati teh maot teh atuh sugan ninggalkeun jasa-jasa kebaikan nu berguna di masyarakat, ninggalkeun pembangunan masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, ketika orang maut kan ke dikenang, oh yo masjid teh meunang si anu ayeuna geus maut, mudah-mudahan ieu pahalana ngocor ka alam barzakh. Kitu jadi maut urang dikenang. Jadi teleh kumeong. Wallahu a'lam bishawab.